kuring bisa duit mah. Ih, ini loba pisan. Ya Allah. Ih, boga sarua hayang nonton tapi eueuh duitna. Katanya euy. Keur ngalamun kenalan euy. Konser Korea. Buset. Meni serempak anu kitu mah diajakan paduan suara embung. Heeh nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pelajaran lainnya bagian ngabahas eta drama. Cing sama apa namanya eta drama teh? Abi, Pak. Cing naon eta teh? Duh, Kak. Si lain sudah teh apa? Drama teh nya eta Papa Mios. mereka mana? Bade ka WC. Di mana? Konser Korea yuk, masalah Jerman soal. Halo, kakak. Euy ah lagi kowe ah udah bilang aja Ah, kurang udah ya. mau Niko saya iyo. Nya sopan kadang ge konser. Nya ya kudu dirungikeun mah masalah ujian 2 bulan deui. Gading siap pilut wae. Ya atuh aya naon ieu ribut wae sudah teh narulis. Agus kitu mah aya mah narus mah urang ge moal ngajar atuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Da periode finalnya. Tah bade kamu anak? Siti ka dieu. Aya naon sia ieu dengan kolot cokot dibayar utang eta kuduan. Mane teh tuh deui sia ieu mah. Bawa ku dari kantor. Ampun sih. Konser naon? Astagfirullahaladzim. Ayo balik ka bawa atuh sini. Eta si Kiai aya wae nya. Cari murah teh mau duit kolot main dipake. Malah gue tadi ngomong ting pamer ek nonton konser. Biasanya barudak aya nu ulah si Siti bebelaan yang nonton konser tapi kamu duit kolot yang pengen utang. Mending aya nu ngapalkeun makanya kedeung deui bakal ulangan ulah si Elisa jeung si Imas nguruskeun nu teu bener. Nya. Henteu Pak, abi bagian diajar. Nya abi ge Pak. Pohon ketampa kata di ngarumpi barada abi yang jo konser. Ih, henteu. Nya eta Pak. Ah, buat lamun nya oge tuh itu oge ngarumpi. Sok wae lah lanjut konser ge asal ulah si Siti tadi mun erek ngomong heula ka kolot jadiere duit leuwih. Ya kan, sabula urang yang nonton. Cuman ayeuna urang sebeja teh kolot ya. Iya, nonton tapi malu Niko dah. Ya make bebeja adalah kakolot. Nyala tuh halus aja rumah. Sok mana Siti diuk didinya. Ampun sih, ini mau maheran dah. Bebela nonton konser, mana mau duit kolot. Lieur mau sih teuing.
Astagfirullah, ai mane Siti. Mane lamun kitu deui, ku bapa bari coret dina kakak. Mane kitu deui. Moal. Hampura mah, tak moal kita deui. Hampura mun aya nanaon mah. Gitu deh nya. Tong kitu deui nya. Si Siti kudu di privasi atuh ya. Apa le? Geus. Anjay. Geus pasina. Geus antep. Masih si Eva jadi gaya nonton konser teh. Euy, mani gaya kitu aing mah gelas. Tapi itu kenapa jadinya? Euy, Lah, aya naon dia teh nonton konser. Kan teh jadi euy. gua mani teu apa sih. Nonton bulan itu jadi konser. Alah siap kacau euy, teu diajakan bae teh, teu solid ieu mah. Nah, dia teh ngalah teh ngajak urang kan mah silina. Pas udah orang teh bingung ngajak anak kan boga duit beli manehna jadi ulah. Ya, tak jadi nontonan doang. Nya atuh samarina marane nonton bebeja kok. Beja ka mana udah bisa milu. Ya atuh urang teh kan marane sengaja teu milu nya bebeja. Ya kana tuh bisi pajanten urang pamit. Ari marane mikir teu atuh. Urang ge mau kumaha ari ieu mah bebeja jadi we milu disebut-sebut. Lah, kami euy, dulu kan sabelut. Urang nyeri hate sih lamun dikitukeun teu nyangka ih. Gandeng atuh maneh mah kieu. Ih, da emang maneh kan salah. Itu mana yang pernah pembaturan terus sih cari-cari. Ya tugas ya atuh ulah tong bari amuk-amuk kan. Heuh, aku ih lain mah meles masalah. Ayo we dibawa ribut. Assalamualaikum. Salam. Kalau Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayeuna pelajaran bapaknya. Enggak. Jadi satu acara diajar, ayah nu bade dicari sebelah. Asik kita ya. Sok Siti cari dia. Kayak Lisa sareng Mas tadi. Naon atuh ieu teh ribut wae? Mun bang berkawas nonton konser abi sareng Elisa sareng bebeja. Ya tos satu anu carali kan bapak balik tadi. Ya barudak dangukeun bapak. Ari aya masalah besok anggeuskeun baik-baik. Ulah jadi jiga kieu da maraneh teh babaturan. Jeung ieu KIP minta inah tong jadi kompor kan babaturan anu keur ribut teh. Anggur mah pisahkeun. Mohon Kak. Sok aya mah urang maaf-maafan. Mangan. Siti hampuranya kudu nang Nya teu naon da hubungannya da masalah ieu teh sapira. Ah, itu atuh. Hampura ge nya jeung sejenna abi ngomporan. Adi hampura ge teu naon. Tah pada kitu barudak seueur hampura di babaturan teh. Ulah jadi lagi masalah nu leutik jadi di badak-badak tina goreng